cung jebur. Urang mah ngabayangkeun teh ti urang kapadayungan leumpang di luhur loba roket. Utong boro ayeuna ancamanana kematian jeung bomnya ente we ngadenge budak tiguling dina beca. Benar. Sayak berhenti mana-mana ge lompat. Boykot ngalebok McD balikna teh. Ngaboykot lain teu berarti teu butuh produk eta. Butuh saya teh. Da asa erek pusing atunya barang beuli kudu inget heula kanalis nu diboykot. Maksud menyerukan boykot teh supaya pembantaian ini teh reda. Saya akan ke sana. Benar. Tadi teh encok. Nah, di Cipatujah zaman tsunami. Kalah ngareuwihkeun dapur umum minta dahar. Nu digawe loba urang-urang anu ngadistribusikeun dulur-dulur urang. Tapi ingat 500 perak urang meuli clear, saperak 2 perakna dipake meuli amunisi yang ngabunuh budak. Benar. Ngabom masjid, ngabom gereja, ngabom rumah sakit. Dari amun Kan tentara goblok eta teh. lamun tentara teh kan. Ya, ieu disclaimer. ST lain Marlboro lain. Ada tengeunah, make teh lazat tok. Aks, parfum. Geus udah dibeli ka toko Mekah kasih caca. Cip Citra tuh aing make Citra. Hand body. Nu di urang geus aya mah majikan ente aya teu kudu dipicenan didurukan naon. Pake we gitu. Repsoden ganti ku Ciptaden atau presiden aya. Rexona ganti ku si MBK gini. Pupur baheula. Sariwangi loba ditara juga ente. Ibu-ibunya nu meuli sweet salkan jang budak sok kitukeun kucurkeun bayangkeun getih teh. Benar. Banyak teu karunya ka budak di Palestina. Eta HP cenah. Eta Facebook. Eta YouTube. Da cek di dinya kumaha? Sampai dah cik atuh ya Allah Robi eta Amerika. Aduh, nu rada unik. Aing ada emosi maksudna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama kami di acara podcast Emik. Lamanya tuh podcastnya? Tadi kan saya sesabulan. Oh gitu. Mantap. Kenapa tak asa jarang podcast kenal? Jarang upload gitu. Sibuk iya Sibuk. Boleh diceritain atau sibuk apa aja gitu. Jadi gini ya, kemarin teh pas subscribe 60 teh langsung 60 biji. Langsung bete. Kenapa? Karena saya nggak mau banyak-banyak. Bete teh naik gitu. Ayeuna podcast bab Palestina. Ya, seperti itu. Ya, sekalipun emang konflik Palestina kan di zaman ngeband tahun 2007 kan kita bikin materi-materi lagu teh Palestina nya. Ya, kasih tahu linknya gitu. Jadi promosi band. Jadi buat teman-teman kita ngobrolin Palestina itu bukan musim-musiman sebetulnya, tapi memang sudah dari lama, bukan meneliti ya, lebih ke menggali informasi tentang Palestina. Ya ada yang informasi sesat ada, benar. Ya emang karena lagi medianya, informasi karena orang kan dekat itu. Informasi betulnya ada, ya seperti itu. Tapi pada waktu itu ya kita bikin band namanya Ali Hema. Memang musiknya agak keras karena yang diceritakan juga masalah kekerasan, perlawanan lah seperti itu. Perlawanan perang itulahnya. Yang mau tahu lagu-lagunya boleh diputar di YouTube Psikupat. Ya, Psikupat. Nanti ditulislah di deskripsi. Oke. Sama link-linknya. Gitu. Lanjut bab Palestina ya, menyikapi ayeuna kan asa luar biasa rame ya. Bahkan lamun dirasa ti zaman baheula urang band gitu nya, asa ayeuna mah leuwih rame kan gitu. Tah, mau jadi pertanyaan teh kan, ieu teh perang apa bukan gitu tah? Ieu teh perang sih apa bukan? Soalnya asa
lila teuing gitu tah. Jika nu rame tiis gitu. Cek urang. Pertanyaan teh kan ieu teh perang apa bukan gitu nya. Sebelum ke sana kita disclaimer dulu ya. Pertama kita bukan informan tentang konflik itu karena kita ya terbatas informasinya. Artinya bukan ahli lah untuk menerangkan seperti itu. Tetapi karena kita dari tahun 2007 sudah meneliti tentang hal itu meskipun dengan keterbatasan. Jadi saya cuman ingin meng-share aja bagaimana share pengalaman informasi tentang Palestina. Yang pertama yang harus saya katakan bahwa masalah sejarah konflik itu banyak sekali YouTube, link-link, Google dan sebagainya yang bisa teman-teman cari. Tidak usah diterangkan lagi itu akar konfliknya seperti apa. Dan juga kalau teman-teman ngomong gimana sih cara perdamaiannya, saya juga tidak tahu, Pak. Oke. Tidak tahu dikarenakan ya sekelas pemimpin-pemimpin besar juga pada puyeng, nggak tahu puyeng, nggak tahu tertekan, tidak tahu memang tidak peduli juga, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti konflik tersebut ya faktanya itu mengorbankan banyak sekali korban jiwa. Contohnya kamarita, aya kejadian orang-orang Palestina pindah tempat gini, pindah pengungsian. Tah pindah pengungsian eta teh nu kabayang ku urang makan nyala rumput. Ibu-ibu budak leutik yang juga nu wisata. Bakating tabahna. Sesurian, Masya Allah, Alhamdulillah, pajeng tung jegur. Urang mah ngabayangkeun teh urang kapadayungan leumpang di luhur loba roket. Asa moal kitu. Asa moal santai gitu ya. Masukan ceria atau lain ceria atau maksudnya mah senyum lah gitu nya gitu. Atuh tong boro ayeuna ancamanana kematian jeung bomnya ente we ngadenge budak tiguling dina beca. Benar. Sayak berhenti mana-mana ge lompat. Komo ieu ya begitulah balik meureun ka kubur. Gedung geus runtuh, imah nu kakara kamari dibangun. Geus runtuh deui wae gitu. Eta nu jadi sedih teh ari sedih ka Palestina mah geus kudu ditanya. Jadi tong meureun anu jigana lah anu penjahat beringas pembunuh ge mun ningali Palestina lewe. Ari ngobrolkeun orang-orang Palestina mah geus teu bisa lah. Soalna bakating sedih kan sok inget teh karena diri sorangan karena lingkungan. Mun kejadian jigah kitu erek kumaha eta heula we pertanyaan. Supaya engke clear teh naon masalah. Kok batur loba nu ngadukung sih? Kok batur loba nu ngaboikot sih kana produk Israel? Kok batur peduli sih? Urang mah kitu heula we, bayangkeun urang jiga kitu. Nu dipikayang ku urang teh naon? Terus kumaha. Tah, terus kemudian urang teh apa di tahun 2007 nya. Nya mungkin hari apa nu tiba baheula lagi apa? Yasir Arafat apa? Syekh Ahmad Yasin dengan kesederhanaannya dan sebagainya ke SD-nya. Dipikeun ka tahun 2007 2008 meneliti secara ya pustaka lah. Entah secara langsung gitu nya. Nah habis itu teh tapi nu jadi berbeda yang sekarang itu karena pembantaiannya itu terlalu jelas. Kalau dulu kan banyak alibi ya. Contoh roket nyasar. Kemudian apalagi alamat roketnya. Alamat jadi ayo ting alamat palsu jadi roket nyasar. Sekarang mah sudah tertarget. Setelah ditarget baru nyari alasan. Contoh yang terbaru. Kan itu rumah sakit di Gaza yang disumbang oleh Indonesia. Itu kan di roket. Ya, di roket kan. Baru bikin alasan. Di sana ada tempat kumpulnya militan Hamas gitu. Parah parah. Ngan saya mah tadi udah rada dibahas tadi. Boikot rada menarik ya. Menarik teh kieu.
tapi efeknya ya duka karena emang media anu sudah muncul anu banyak ngasih informasi atau apa. Tak di imah ge anu mah rada miluan eta teh. Ayeuna teh Gitu. bedanya jeung baheula lah gitunya. Boykot ngalebok McD balikna teh. Bener jika di imah we nya contoh kecil ya di imah gitu. Kan biasanya lamun nyayur teh make Royco. Ayeuna mah geus Royco teh. Cenah bener. ulah make Royco. Maksudnya kieu kejadian teh. Nah, teh ieuna jadi ieu ulah Royco ayeuna mah. Minta lebihkeun jadi aya kituna. Lebihkeun ka kituna gitu nya gitu. Jadi teh tapi nyari orang mah karena emang pernah bergerak di baheula gitu. Nya syukur we sekalipun emang ting berdampak jeung teu namanya beureun gitu lin gitu nya. Tah fenomena boykot eta ye kumaha tah cek. Saya ngaluruskeun heula nya. Jadi orang-orang nu ngaboykot termasuk saya dan juga teman-teman yang lainnya. Saya ngaluruskeun heula. Ngaboykot lain teu berarti teu butuh produk eta. Saya sangat butuh dengan produk-produk itu yang di list. Aya Royco lah, aya Nescafe lah, aya YouTube lah, aya Facebook macem-macem lah gitu. Butuh saya. Karena produk eta teh. Terus kemudian butuhnya seperti apa? Butuh pisan butuhnya gitu. Artinya saya gitu munafik. Mungkin saking butuhnya itu tidak bisa dilepaskan sebetulnya. Khusus diri pribadi gitunya. Da asa erek pusing atunya barang beli kudu inget heula kanalis nu diboykot. Naon wae. Kan memang ribet gitunya. Ribet. Lamun ningali kadinya. Atau aja lama nu kieu lah boykot kana hutang sing inget cicilan gelebak keneh boykot lain gitu maksudnya. Da ieu mah maksud menyerukan boykot teh nya saya sorangannya ingin mengajak teman-teman untuk memboykot teh bisa jadi sementara bisa karena saking butuhnya bisa jadi apa manfaatnya teh supaya pembantaian ini teh reda apa sih nu diributkeun ku dunia ieu wati duit isi beteung da diancam ku kumaha ge moal metu ari lain ku embargo ekonomi atau masalah ekonomi majis gitu urang mah tapi di DG bawa pandangan lain ya teh jadi ngaruh teu ngaruh minimal boykot adalah sikap bisa gitu jadi bisa oke lah urang teh ngaboykot ieu ada kan sok aya nu skeptis atau rada sinis gitu ya. Udah cenah boykot anggar we perang mah terjadi tapi orang kan sok dibejakeun teh ka ya minimal jika zaman Nabi Ibrahim lah nya anu sireum anu bawaan nya duka sireum nu kanaon lah poe deui urang ge bawaan cai ketika Nabi Ibrahim emang teu ngepek sih gitu tapi kan minimal boga sikap lah di belah mana tah urang cicingna tamatak nu di imah teh sok atuh teh ieu ganti namanya bahkan kamari meuli sampo salah urang teh cenah kala eta daek dibalikeun ka warungnya era urang teh bener naon atuh kemah kudu ieu cenah eta mah ini leper cenah ya tapi luar biasa kan gitu kan saya teh menanggapinya kitu baguslah minimal gitu nya gitu mah teu nulungan orang teh berada di pihak karena kalau menurut agama Islam yang saya tahu ya kita itu di hadapan Allah itu harus punya sikap harus ada keberpihakan gitu cuman kalau saya nge-share hal seperti itu takutnya ada teman-teman yang kurang setuju tapi tidak apa-apa nah nuku saya nu ayeuna erek diobrolkeun ka subscriber lah saya mah kanu 60 siki eta tuh anu 60 siki teh bisa seorang akuna 5 bisa wae sebetulnya aslinya mungkin genepan tapi kan lumayan nya kanu subscriber kanu nonton emik gitunya jadi eta teh sikap sok mun hayang menyumbang kedamaian dunia mun hayang menghentikan pembantaian eta mulai da perang kakak ngaririweuh jis ka ditu teh bener bisi lah bisi saya akan kesana bener lain ngalemahkeun nya iya bener ieu da anjing tukang rebahan bener soalnya ka ditu teh encok jadi kieu
menanggapi cerita pengalaman lainnya seetik. Jadi emang anu paling efektif mah cek ayeuna ya. Lakukanlah anu bisa, anu biasa, jeung anu mampu dilakukan. Kan tapi sok anu lah cenah tuh geus we cenah ini gitu. Tah, saya punya cerita dulu. Di Cipatujah zaman tsunami. Bola kan jelas kan daerah bencana, daerah korban bencana. Jadi dia teh ini dengan semangat semangat doang we. Jadi ente sorangan. Lobaan. Di dieu teh. Bahkan rombongan. Ilmu teu boga ya. Jadi pengalaman eueuh. Benar. Jadi semangatnya anu menggebu-gebu lah. Semangat doang we. Init lah kali itu. Meskipun kebaikan kan? Kebaikan, baik. Tapi ketika di sana nya urang teh datang. Kalah ngareuwihkeun dapur umum minta dahar. Nah jadi maksudnya kieu nemalan ke kanu rada sinis geus we ini geus we. Jadi teu semudah itu ini teh. Nya atuh. Teu semudah itu gitu nya. Betul-betul kudu nu mata nya geus we mending kena efektif. Jika nu di mah we teu meuli produk gitu nya. Jasa ge ya eta mah untuk orang manapun ya yang ingin membantu ke sana. Ya ahli tenaga medis. Anu ahli lah, anu ahli we. Eta ge medis kan teu kabeh bisa dina. Ngajujur mun sorangan nya misalkan giroh nu gede gitu nya. Asana teh nya pas nepi teh asar nyangan es anjing di situ. Terus datang ngadenge meureun bom naon kalau kacicing handapun ngomari gitu di situ teh. Nah, mata hal anu bisa dilakukan ke orang untuk menghentikan itu semuanya kecuali masalah boikot. Lah teu hese lah ngaboikot. Maksud teu hese teh kieu we. Setiap aya produk anu disinyalir itu membantu agresi Israel, ganti we. Selama aya opsi lain. Bahkan kan orangnya jujur-jujuran ya tah. Terus dituliskeun produk naon wae. Disebutkeun hiji-hiji. Tapi balik deui. Lain saya erek ngabangkrutkeun eta da naon sih kapasitas saya gitu. Lain saya geuleuh karena produk eta lain. Cek urang ge dibutuhkeun produk eta teh. Soalnya kan nu digawe ge loba urang-urang. Tah bener. Nu digawe loba urang-urang, anu ngadistribusikeun dulur-dulur urang, anu dagang di warung geus kagok meuli dulur-dulur urang. Kan memang si malakama sebetulna mah. Intinya lain tersep mana produkna. Tapi ingat 500 perak urang meuli clear. Saperak 2 perakna dipake meuli amunisi yang ngabunuh karep tentara mah aing. Eta ngabunuh budak. Bener. Anu geus puguh emang teu disiapkan untuk konflik kan gitu. Ngabom masjid, ngabom gereja, ngabom rumah sakit. Dari amun kan tentara goblok gitu teh. Lamun tentara jeung tentara per kan ya. Tah urang nonton aing mah paribasana mah. Bener. Jadi nu ditekankeun teh emang masalah Palestina nu semakin sekarang teh. Jadi perang lain perang meureun nya judulna ge bukan perang. Saya kieu we jisnya urang mah bisi kitu nya. Lah cenah eta malah gara-gara boga pemikiran jihadis yang tertipu. Goblok cek aing. Kieu aing mah geus cek kieu we. Andaikan Israel eta teh umat Islam. Jago ngaji. Nalar Quran HD. Bukan nama Islami banget, religius banget gitu. Religius gitu. Terus ngagenosida Yahudi atau Nasrani. Ku aing mah diciduhan tah negara eta. Jadi urang ngaku-ngaku Islam ge. Urang ge pasti secara nalurinya manusiawi kan gitu. Makanya kan slogan bahwa masalah Palestina kemanusiaan ya, gitu bagi orang. Palestina kan bukan masalah agama. Ya sekalipun emang awal nama tina perkara agama kan gitu. Terus bisa nuduh, wah kamu berarti sudah kafir, kaing teh karep aing disebut kafir ge. Ari masalah eta mah. Soalna naon? Eueuh contoh. Zaman Nabi eueuh. Zaman sahabat eueuh. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi eueuh. Anu ngalakukeun genosida ka batur. Perang we. Bahkan ti urang-urang mah kan perang teh keren nya baheula. Wih, sok
Ingat tuh zaman Raja Balwin opat jeung Salahuddin Al-Ayyubi. Benar. Kan pas gering dilongok heula. Gering dilongok, terus aya nu gering di cina cager heula. Perang eureun. Bisa gitu kan? Bisa. Eta perang kan. Eta perang. Meskipun aya pengkhianat ya adina Raja Balwin. Nyaeta nyin kerusuhan nu akhirna ku Raja Balwin opat eta teh adina dibunuh. Gitu. Ya jadi intina mah lamun ngobrolkeun perang kuduna teh kitu. Nya, dari mah berarti selain perang kan nya. Atuh ayeuna kieu jisnya euy. Da kan Israel teh kumaha deui bingung. Rek ngabunuh Hamas kan nya. Teu bisa. Teu bisa soalna cenah naon teh cicingna teh ditukangkeun anak-anak jeung perempuan. Sehingga wayahna we cenah perempuan jeung anak-anak eta teh kabanteh. Goblok cik aing teh. Naon goblokna teh? Anjing tina 10.000 jelema nu pae eueuh Hamasan. Anggar ibu-ibu jeung anak mah Kan kudu mah kieu nya logikana mah. Aya tentara 1.000. Aya sipil. Sipil pae 100. Nyala katemak lah ka naon. Rada asup akal eta mah. Ya mah 10.000 menyebutkan eta teh naon Hamas atawa naon lah pejuang nu di ditu. Berarti kan eta geus ditarget eta mah. Geus erek ngagenocide, geus erek bener-bener unik. Aing ada emosi maksudna. Nu rada uniknya justru urang mah kieu ketika ningali rakyat Palestina nu kalem jeung urang mah kan tamparan nya. Nya maksudnya kieu lamun ek dicokot tina bahas kemanusiaan urang ge katampar. Bener. Maksudnya si itu kalem mah nya urang ek hare-hare. Nah gitu. Nya maksudnya kan gitu nya. Nya kut nya saya teh mungkin itu bukan kutabahna teh kutabah teh ya. Tah kan mun di sisi nya cete urang erek hare-hare kan gitu nya. Erek lamun dina segi agama leuwih era urang teh kan. Ya, ieu disclaimer. ST lain Marlboro lain. Terus dipikeun ku aing Marlboro mana. Hiji ngaboykot kedua teu kabeli. Komek dinya. Komek cara meuli. Ada tengeunah, make dengan lazat tok. Tapi anggar 12.000 di parapatan. Burger naon? 6.000-an. Chicken. Aku kana mending kara itu we chicken parapatan, chicken hareupeun imah maneh. Lain eta anu kudu dinya diupayakeun geus di list naon wae tah. Ada Uing mah sebetulna mah ngalis teh nyardisnya hiji list produk yang diserukan oleh dunia. Terus kemudian list produk anu diserukan ku Indonesia nya di dalam nama ya MUI gitu nya. Tah ieu teh saya tengah aja di print teh ku sabab saya bisa salah. Da salah-salah ngalis ke diomongeun. Gitunya. Jadi Unilever, kemudian Nestle, Coca-Cola, Starbucks, McD. Eta Unilever naon wae, tah sebutan kurang hiji. Axe, parfum. Geus udah dibeli ka toko Mekah kasih Caca. Bener. Kecap mango. Coba orang teu make. Mangeunah sih eta. Sebetulna mah kecap ngeunah. Mangeunah. Ngeunah pisan eta teh. Geus we meuli ABC atawa naon gini anu di tukang bubur teh. Lebih murah. Buah pita urang teresep mending meuli jus. Citra tuh aing make Citra. Hand body. Nu di urang geus aya mah majikan ente aing teu kudu dipicenan didurukan naon. Pake we gitu. Clear tara make. Terus kemudian orang sok make kahep nama kahep. Close up, Cornetto, Dove, PH, Low and Lovely, Hellman, Knorr, Lux, Lifebuoy, Moto, Pedal Pop, es krim. Pepsodent ganti ku Ciptaden atau Presiden aja. Bener. Rexona ganti ku si MBK gini. Pupur bala. MBK. Pons ganti ku Kahap. Rinso loba lah produk mulaina lewat Rinso. Sariwangi loba ditara juga ente. Beli Sariwangi. Sunlight ku Mama Lem. Mama Lemon. Sunsil. Ngepel etanya. Terus Pixal. Terus naon sih anu paling TWC teh?
Wipol, nanti ku karbol. Aya Switsa tajang budak tah. Yang budak lumayan atau Switsa mah produknya teh rada nya kieu we ayeuna mah ibu-ibunya nu meuli Switsa kan jang budak heuh. Sok kitukeun kucurkeun bayangkeun getih eta teh. Benar. Banyak teu karunya ka budak di Palestina. Geus ku banyak kelawon ke atawa naon nya kena kalapa. Loba sih ya kalau yang hoream dibutuhkan kieu ya kan ieu produknya produk anu dipakai sehari-hari. Kadang-kadang suka yang ngomong eta HP cenah. Eta Facebook. Eta YouTube. Da cek di dinya kumaha. Ning eta mah nemalan jang jiga sia dibegal bodog itu teh. Lepas. Ku sia bodogna dicokot. Nang salah. Ayeuna manehanana nyen HP. Nyen HP jang kurang dipake ayeuna. Temakeun di ayeuna ku urang. Dimanfaatkannya. Jadi selama produk eta bisa dimanfaatkan balik, nya lah gitu nya. Mun nya aing kudu kumahaan ieu anu HP mah. Benar. Jadi si otak teh kumaha nya? Ulah sedangkal itu. Gitu da ingetnya. Maksud boykot ieu teh intina mah susuganan arif ku bareng mah gitu Jis. Ku bareng mah badan cek Nestle teh atuh Israel tuh ih. Kan gitunya cuk nu lepar teh. Please atulah ieu teh soalna lamun urang teu nepikeun ka sahamna alus anggar moal bisa mere bantuan jang maneh. Kan meureun si saha si Netanyahu teh mikir meureun. Anjing teh wah duit mun kumaha nya bisa menghentikan untuk sementara kaumun salilana gitu. Tak gitu maksud orang. Meskipun jalannya panjang, tapi ku kekuatan people power mah cereb bareng we kabeh. Nyata nu 60 subscribe, nu asli 10. Jadi emang tadi kayak minimal gitunya ketika orang seperti ini teh ada posisi di mana meureun kan gitunya. Gitu. Terus ulang bikin kaki nih si Erik boykot. Terus we ditingalian urang teh. Pas aing kan teu apa teu kabeh apa produk Israel urang sarua gitunya. Ujug-ujug poho meuli Magnum deui. Is keburu makan cenah. Lain gitu oge gitu. Da eta makan kunian. Jadi anu nyala karep lah urang mah rek dinyinyiran. Oh nya anu ngobrol kieu kamari. Karena kan nyen status. Aya beberapa babaturan bahasa nanti kieu. Rik nah cenah aya nama pandangan jeung IQ teh asa turun. Gitu ya. Oh ya sih aing beda aing posting kitu. Jadi kesana teh lamun urang nyieun gerakan kemanusiaan tapi temana Palestina seolah-olah IQ urang teh turun. Terus pandangan urang naon teh universal teh ujug-ujug urang teh jadi kurang universal. Goblok cai aing teh. Kan ieu masalah kemanusiaan. Ya, ilmu adab leuwih alus daripada ilmu. Bener tuh. Nah, kemanusiaan lebih harus daripada adab. Benar. Kadituna naon? Ya Tuhan leuwih hade daripada kemanusiaan gitu. Tapi kan orang teu bisa asup kana ranah Tuhan dan sebagainya. Ya sebagai jelema we kitu nya mikir teh kadinya. Ya justru kitu deh. Mata para pemikir, para filosof, naon yang ketelahna lah, orang-orang yang plural, orang-orang yang suka berdiskusi tinggi-tinggi, berjeng balik temu beas geuning. Ning sok-sokan jadi ngapain nya sok karep si ari urang mah. Yo. Lebihkeun ka anu ngobrol kieu Jis kamari teh. Terus kamari pas Ukraina diserang, kamu tidak membela Ukraina. Kan anu ngobrol gitu. Anjing hiji aing teh apa masalah eta heuh? Tidak mengikuti. Kadua asana teh pembantaian. Maksud pembantaian di dieu kan lain darah yang mengalir. Iya. Aya mungkin korban aya sipil atau kumaha, tapi tidak melakukan genosid. Tidak melakukan pembantaian. Jis nya aya beurit. Taruh we lah Palestina teh beurit.
nya atau hama cek si Yahudi teh gitu bisi penasaran gitu bisi aing sebut pronaun gitu nya atau si Ukraina teh hama misalkannya taruh hama berit gitu urang mah berit geus init pada geus sugan kitu berit teh kudu naon kudu dikuliti kudu ditembak kaberit eta teh nya artina kan lamun misalkan itu berkeprib kemanusiaan nu ngaranna rakyat sipil lain kombatan geuning nya nya meureun moal ditemakan kok lamun kana hukum perang makan jelema kombatan ge nya lamun misalkan menak geus nyerah atau kumaha teu meunang dibantai aya hiji deui sorry urang muji ka TNI apakah mujina karena dia membawa bantuan ke Palestina? Iya, tapi bukan itu yang saya akan ceritakan. Kan di urang ge aya nu ngaranna teroris, aya nu ngaranna pasukan bersenjata nu yang merdeka teh. Di Papua. Benar. Kota Tarapti TNI maka itu teh. Da bisi atuh ieu jelema dipilihan. Meskipun itu kan ngabantai pegawai warga gitu. Sugan gitu mawa roket belodou ka gunung naon gitu anjir was eta mah lamun gunung naon di roket dan Amerika teh genocide kan gitunya seplaying victim lah genocide payah tilu teh genocide gitu sok we tuh TNI terapi gitunya sok eta anu ham-ham geuningnya mau ikut pang tarik-tarik tadi Papua benar itu kan hari masalah Palestina. Nah, rumput ya juga lah kejadian Prancis kan diserang teh geuninnya kon pray for salam Facebook geuning baheula mereka pray kan tapi kan ya saya setuju lah iya ketika ada izin negara dibom teroris atau paehna warga sipil ya ikut bersedih gitu tapi ulah standar ganda ya benar kuna standar supranya jadi ulah jika lagu si Pidi baik mana urang mah bae dong ganeng gitu sia mah ulah ya, gitu benar standar ganda eta gitu. Jadi emang dihenteu ge urang sebagai dituntut teh bos sebagai sesama muslim bos sebagai sama manusia karena secara info mah kan di Palestina itu kan bukan Islam unggul aya teh kan Kristen aya nya Kristen ortodok aya kan gitu nya kabeh segala aya nu boga Tuhan ge aya mah ateis ge nu jadi lucuna kan kadang-kadang di Indonesia mah ku pihak lain tadi bela Yahudi teh gitu kan lucunya jadi geus puguh ngabantai sararea kan bukan hanya umat Islam gitu nya masih kena dibarela gitu ya matak saiki teh teu kuat hayang nyeun konten ieu teh nah intina mah teu asih ari ngaluruskeun pikiran dunia mah urang saasih gitunya sampai dah cik atuh ya Allah robi eta Amerika aduh aing mah kumaha nya euy jadi kieu geuning equal kesetaraan pas kana ayeun teu gitu tah tapi da geus teu anehnya ti baheula eta mah eta ge gitunya sampai da aduh kacidana gitu emang bener saya mah tadi setuju anu tadi jadi minimal sekalipun teu ngepek anggap teu ngepek lah nya ku demo ku boikot apapun itunya tapi dengan adanya itu teh orang menunjukkan sikap minimal eta lah. Tak enak orang mah terloba maca buku, terloba nanaon. Rek barang beli eta produk Yahudi, lain Yahudi non. Produk anu jang sumbangan yang Israel gitu urang. Bae sebut galau ya. Disebut ganing maneh gitu. Bahwa disebut tolol, sebut konyol, sebut galau. Bae urang mah. Emang tantangan teh di urang mah kan etanya di masyarakat lah di urang kadang-kadang cuma meni biasa we atuh cenah meuli barang we nyoto ieu topi cenah kan ieu teh kan merek Kalawai teh kan salah satuna di asli nama di Inggris menyumbang produknya di bahaya anjing mah da cigon dewa
Kawe gitu. Jadi mun kawe mah membudidayakan UMKM ya. Nyala ari merek sampo clear buatan cecek buk mah beuli ku aing kira. Ya kan intina mah urang tadi teh lain keheul ka produkna, lain keheul ka merekna. Tapi si nu boga eta teh hampir sebagian banyakna teh disumbang lah membantu agresi Israel gitu. Benar. Berarti kan salah satuna sikap urang teh kudu mengaboikot teh eta nu bisa kurang dilakukan untuk menciptakan kedamaian dunia. Minimal urang teh eta we lah. 2000 unit ka ditu nya. Bisa kakak ngadueukeun. Bisa kalamen teh dahar gitu. Eta yang motor kedalahan udah dahar. Benar. Jadi orang teh emang kudu menunjukkannya, kudu punya sikap lah gitu kan. Coba sejati. Ya, itu kudu boga prinsip. Manusia sejati, manusia keren gitu nya. Ya perkara sikap eta ngepek cing teu mah kan lain urusan urang nya. Nah ini dana naon ge hari geus urang bersikap mah gitunya. Minimal menyerek ku sireum gitu nya. Sireum zaman Nabi Ibrahim gitu. Nah, terus kieu jisnya. Tadi berkaitan jeung kok ente jadi gitu ayeuna jiga tolol. Si IQ na teh jiga turun. Dianggap na teh kitu. Aing langsung nyangan ieu data. Emang heueuh aing teh ketika ngobrolkeun eta jadi tolol gitu. IQ urang teh jadi rendah. Terus apapun opini urang teh jadi seolah-olah urang teh manusia-manusia fundamental, manusia-manusia yang ekstremis atau disebut nanti naon teh sumbu pendek, ortodok dan sebagainya. Ku aing dicaritakeun jadinya. Nah, bisa baru dage dikitu-kitu, ku aing dibela. Aya surat ti Einstein, apa bet Einstein IQ-na juga kumaha? Mun kalau Mahfud ka ditu juga. Bakat tinggi-tinggi gitu. Einstein yang ngomong. Albert Einstein. Warga Yahudi. Tingali. Suratna teh. Keur mah IQ tinggi. Warga Yahudi, ingat. IQ tinggi, warga Yahudi, jelema pinter, ilmuwan dan sebagainya. Tanggal 10 April tahun 1848. Nyuratan si Einstein teh. Nyuratan ka saha? Ka Tuan Separipkin. Direktur Eksekutif American Friend of the Fighter for the Freedom of Israel. Jadi si bapak anu di New York mensponsori kan kieu ceritana teh nya rada tukang heula saeutik yang informasi jeung pengetahuan. Ya valid ya. Valid ya, lain-lain hoax. Jadi kan warga Yahudi di seluruh dunia teh terombang-ambing, dicicingkeun di ditu di dieu meureunnya pada ngusir. Tiba-tiba datang ke Palestina. Kan orang Palestina teh meureun ada sarua dulu. Ya, benar. Tadi nama bager nya ya, urang mah pedaturan Ismail, itu mah pedaturan Ishak. Tapi kan dulu. An saaki we kitu nya. Pokona mah asa dulu. Nah, berarti kapi Palestina ke Israel teh kapi lanjut. Diterima tah. Einstein teh atau Bray. Warga Yahudi diterima di Palestina teh. Naon atohna? Adakan ke di mana-mana keur dibantai. Ditulungan ku warga Palestina. Atau Einstein teh. Ngan cek Einstein peuje. Ulahnya negara. Cek Einstein teh. Teuing maksudna naon? Ngan beda intina mah geus atulah kudi naon diampihan alhamdulillah mun cek bahasa urang mah teu kudu neneangan suratan jelema nu dicicingan gitu. Tiba-tiba warga Yahudi anu diangken ku Palestina teh sebagianna teh erek nyieun we negara Israel keheul ta Einstein teh nyuratan we ka Separipkin ka direktur eksekutif American Friend of the Fighter for the Freedom Israel. Ieu si suratna teh
bahasa Inggris nama ayang kan orang jago bahasa Inggris nanya, bukan diterjemahkan. Google. Yang terhormat, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab atas hal itu adalah Inggris. Bener deh emang Inggrisnya anu. Tasia Israel ke Inggris naik dendam. Dan yang kedua nu bertanggung jawab nate itu organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri. Zionis teh. Cek Einstein. Jadi Zionis organisasi awal nama. Nya nu dosa teh dua, Inggris jeung Zionis. Cek Einstein anu pinter kacida ke jeung warga Yahudi. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Hormat kami ditandatangani oleh Albert Einstein. Jadi cek Einstein teh urang mau jadi balad anu pro Zionis. Berarti IQ anu pro Zionis teh rendah. Albert Einstein jongkok. Jauhnya. Berarti aing pinter. Pro nya jeung Einstein masalahna. Nya sekalipun emang nya nu kieu kan emang ayeuna kan aya fenomena di Israel sorangan kan si Netanyahu di demo kan ya ku masyarakatna kan gitu. Ya. Kan urang teh maksudnya kan sok loba kitu geuning. Jadi ketika orang mempunyai kampanye kebaikan ya ternyata kan meskipun agak keras tapi kan kebaikannya. Malik nanti sok tara arah sup akal gitu. Sok boikot jeung HP-na kan jadi tadi teh geuning. Mata ku aing tah anu jelema nu bisa ngomong di beja tadi carana teh malikeunana. Eta wa geus ini ke Palestina. Anjing, bro ke Palestina anjing ka Cikalong ge aing capek. Eta wa kok kamu pemikirannya jadi sumbu pendek. EQ-na jadi jongkok. Einstein goblok. Bener Einstein ngomong kieu nya. Nyeting tapi kan rumor beredar bahwa anu ngabela Israel itu kan disponsoran. Ayalah beberapa orang anu mengemukakan itu nya anu jadi anu ngepromosikeun anu ngabela Israel. Emang Israel ge butuh promosi gitu bahwa negara baik, anu baik. Tapi emang nya sebaik-baikna orang Yahudi menurutnya persentasenya jauhnya nu juga si Einstein teh kan jauh menurutnya orang-orang anu mikirna bener jeung IQ-na tinggi mah mikirna pasti kieu. Pasti kieu. Kan pada rata-rata gitu menurutnya. Mau jelema anu boga cedok majis. Heuh atuh aing keripu. Putrak atru kaditu kadieu nu narima. Mane dengan keterbatasan dia tak orang jis ngilu sarenya. Dan sampai 2 poe bedul. Tahunan bukan kebuka incunya diberi dahar ku maneh orang digawe ku maneh nganggap ke orang dulu tiba-tiba orang neneangan surat tanuh imah maneh terus maneh tanya ulin ke Pangandaran cari tanah teh kok yang jadi pelang ka imah teh datang maneh siapa kamu ini eta mah parah eta mah parah emang parah mata orang lah orang di tes di LP Cipinang di mana itu orang ada deteksi di lamun paling jahat saha gitu orang scan posisi nanti jika kita ditulungan ku batur dah inget jis karena kebaikan nanti Zionis kacida-cida nya memang sih tidak sesederhana itu tapi kurang disederhanakan dan pada tujuan podcast ieu teh minimal orang teh harus punya sikapnya. Kita di paling dasar mah eta. Kadua nu paling urgen majis menghentikan pembantaian jis. Paling urgen. Maksudnya mungkin hari perang mah nya hiji cukup rumitnya secara politik, secara urusan dunia. Komo lamun ngikuti karena nubuah nabi atau dalil-dalil bahwa ya Palestina jeung nya Israel teh bakalan lama gitu mau eureun teh kiamat caritana teh gitu kan urang mah asup tadinya ada lain
lain ahlina lah untuk menerangkan eta teu bisa nafsirkeun gitunya. Tah nu sangat mendesak majis, aduh loba dokter teh kan lain orang Palestina unggul, nu ti Denmark, nu ti Inggris, anu ti mana-mana, acan anu aktivis kemanusiaan kan di mana-mana, acan anu perawat atau di ditu di mana-mana kan, nepikeun ka menta pangomongkeun KKB negara, ayeuna teh di rumah sakit teh listrik teh nepikeun kajang isuk hungkul, menta isuk aya listrik deui, teu pira menta jang obatan. Da yakin maneh lagi masalah perang mah meureun mangga lah gitu juga teh karep gitu. Ieu mah menta ieu mah kitu rumah sakit anu listrikna kurang pang mere listrikeun. Ada emangnya memang gitu kan, jadi di kondisi nanti nyalin perang teh kan iya mah gitu. Ya. Jadi genosida teh nya pembantaian. Gitulah meureun intina penting ieu teh percakapan kita teh gitu. Bahwa kawan-kawan kada dulur-dulur pada bisi orang tadi nyebut goblok sia da kumahanya ari emosi man teu ya teh Jis. Tapi hayang ngomong kitu we gitu. Kan pada kawan-kawan nu sudah demo, anu sudah boikot lanjutkan gitunya. Lanjutkan. Dengan niat agar pembantaian berhenti. Benar itu. Gitu berarti Pak. Ya, tapi terakhirnya terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Indonesianya yang keren lah, keren. Sudah bisa berani. Kan negara-negara lain majis anu pepedenggreng kuat negara anu cek peribahasana equal, kesetaraan, demokrasi Indonesia mang perang. Mantap. Ibu Menlu. Benar, terima kasih. Di PBB. Oke. Mau bantuan benar. Ketika dia bawa bantuan di Jis di aping ke pesawat tempur bisa anu ieu dipastikan bantuan masuk. Mudah-mudahan bantuan tadi baik lewat pemerintah maupun lewat yang lainnya itu bisa nyampe ke sana. Bisa nyampe ke sana. Dan mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan sikap kita pun tetap terpelihara. Ya.